Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi Rama mugia nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh bilih aya wargi urang anu nuju teu dama, urang sami-sami ngadoa mugia anu teu damang teh sing enggal didamangkeun deui sacara bihara-bihara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados seja mangdongengkeun deui raskeun hancagarapan anu judulna Si Onyel. Ayeuna teh lebet kana episode 3 nya. Ieu Si Onyel teh mangrupi karyana pangaresana Dadan Permana nya. Nu dina danget ieu sejadi pedarkeun deui ku pribados, mudah-mudahan pribados tiasa mangdongengkeunana sangkan tiasa jadi rencang panghibur kanggo wargi-wargi sadaya. Sateu acan dikawitan pribados sakumaha biasana seja nyuhunkeun bantosanana nu teu acan ngasubscribe mugia waninggalih kanggo ngabantos pribados ku cara ngasubscribe. Atuh kanu parantos ngasubscribe pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingah. Sagedengeun tina ngasubscribe pribados ge nyuhunkeun bantosanana kanggo nga-like, ngakomen sareng nga-share nya. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangait kana wajib. Urang enggal-enggal bae diteraskeun ieu carita Si Onyel. Kumaha cenah kalangsunganana Si Onyel anu angkat ngalasuluh nya. Episode 2 teh nembe ka Si Onyel sareng Si Adul nya, Mang Adul ngalasuluh. Kumaha tuh cenah kajucungan caritana? Urang sami-sami bae ngadangkeun. Wilujeng ngadangkeun. Barang nepi ka patempatan Mang Adul mah tuluy manehanana teh ngentepkeun pangkung garing nu lagragan. Bari tuluy pok manehanana teh ngomong ka Si Onyel, "Nyel, omat euy, tong miteskeun regang hirup. Sok komo atuh, kumaha wani nuar kai hirup mah pamali eta teh." Si Onyel nu sarua keurang ngagundukeun kai teh harita Maira. "Nya heueuh atuh Mang, uing ge nya heuh. Ngan anu teu ngarti teh uing mah eta we euy, palebah pamalina." Tong lobat eta lepek budak mah. Beregepkeun we lah, beda panyaram, meh teu kumaha onam. Nah, lamun kumaha onam kumaha kitu Mang euy? Uing mah kalah kabeuki hayang hafal dah. Ari ceuk beja mah mun dileuweung sanget mah nya tong boro nuar kai malah miteskeun regang ge atuh aya mamalana. Estu urang teh lamun mipit teh kudu amit ngala kudu menta nya. Ku kituna mah sabab cenah aya nu ngageugeuhna apanan. Lieur maneh mah. Menta kasaha mipit teh kasaha kudu jelas heula atuh. Saha nu bogana pan menta jeung ieu teh naon menta kudu ngala kudu menta bieu teh cek maneh teh jadi pabaliut ya uing. Heueuh, lamun mipit kudu amit, ngala kudu menta nya. Heueuh, tah pan menta jeung amit teh kudu kanu bogana atuh. Aya namun uing amitan lain kan tuluy amitanna teh lain kanu bogana murus tunjung atung kena malah jadi piomongan. Nah, make murus tunjung ari ilaing. Mang Adul Malik nanya, manehanana teh ngarasa heran ku jawaban Si Onyel. Nya heueuh,
Sok bayangkeun maneh teh pan boga tangkal buah ningan. Tah basa baheula inget keneh teu maneh ningan uing teh ngala buah maneh mang euy. Tuluy we ku maneh teh dicarekan uing teh. Ningan uing teh malah ku maneh mah nepikeun ka dibejakeun sagala ka si Eyang dasar koplok teh ah. Si Onyel ngajawab bari katingali jiga nu keuheuh. Heuh. Euy, dah kitu ingat ti ilaing. Tah eta mamala alatan ilaing ngalabuah teu bebeja teh Nyel. Mang Adul asa bunga. Panyangka mah si Onyel teh kaduhungeun basa polahna. Ih, maneh mah bodoh kolot-kolot. Ceuk si Onyel ngagebes ka Mang Adul. Pancek maneh teh kudu mipit cenah mun mipit teh cenah kudu amit. Alah kudu menta. Tah pan uing teh ngomong saacan menta teh kudu nyaho heula nu bogana saha. Ngarah kajadianna teh jiga uing ku maneh baheula. Ge. Kumaha maksudna ieu teh? Ilaing teh jang euy. Mang Adul jadi malik bingung. Harita ku omongan si Onyel katingali alisna kerung dina tarangna atuh ngariut. Wahing ku bingung dina ngabandungan omongan si Onyel. Ceuk maneh ti leuweung sanget mah pan mipit teh kudu amit Alah kudu menta pan kitunya. Heueuh bener. Ceuk Mang Adul. Tuluy kumaha? Tah pan ceuk uing teh kudu apal heula nu bogana. Sabab urang teh pan amit jeung menta teh kudu kanu bogana euy. Uing ge geus apal ieu pepatah ieu teh ti si Eyang. Ngan ku uing dilarapkeun. Tah baheula pan uing teh ngalarapkeunana teh asak jiga maneh we kur apal kalimahna. Ge. Sing jelas. Kumaha maksudna Nyel? Mang Adul harita ngarandeg. Eureun atuh ngagunukeun pangkung garing teh. Tuluy manehna nyang hareup ka si Onyel bangun nu soson hayangan. Mun mipit pan kudu amit ye dengikeun uing ngalaunan ye ngomongna. Mipit kudu amit. Heueuh, tuluy. Ngala kudu menta. Heueuh, bener. Ku uing baheula teh dipraktekeun euy. Ngala buah teh tah sabenerna uing teh teu kurang baheula teh bebeja heula. Bebeja ka saha? Pan ilaing mah ngalana ge janji terekel Nyel. Ceuk Mang Adul. Tah ieu belegugna maneh teh Mang euy. Kolot-kolot teu ngarti keneh wae. Ceuk si Onyel bari nunda suluh kana jumplukan. Uing baheula teh geus bebeja kanu ngageugeuh tangkalna. Bareto teh katenyo ku uing teh aya sakedang sireumna tangkal teh. Uing teu kurang baheula teh geus bebeja ka sakedang sireum. Tapi angger bae uing teh dicarekan ningan ku maneh. Ngan anehna mah euy dicarekanana teh kalah ku maneh pan padahal anu ngageugeuh mah sakadang sireum. Pan maneh mah lain nu ngageugeuh tangkal buah. Bener deh. Gebeg. Harita Mang Adul ngagebeg bangun nu kaget. Dibarengan ku kataji kana pangarti budak leutik nu sok bari tina ucapanana mah kawilang garihal naker. Tetela ucapanana teh ngandung eusi nu mata kaharti ku manehna. Ningan jero oge pangarti ilaing teh jang euy. Dibejaan ku saha eta ilaing teh? Mang Adul tuluy nanya ka si Onyel. Maneh mah hayang nyaho wae sia kolot-kolot. Sok we tah maneh bisi dek bebeja teh heula sanu bogana ieu leuweung teh. Lain keukeuh we bebeja kanu ngageugeuh dan nu ngageugeuh mah asa ulah dibadug, ulah didupak, ulah diganggu we intina mah. Sabab lamun ku maneh diganggu dek dihaja atawa teu dihaja. Tah baheula ku uing teh kaasaan euy.
baheula sireum nu ngageugeuh tangkal buah maneh teh panyentet sia. Ceuk si Onyel bari tuluy manehanana teh indit di tempat Mang Adul ngagunukeun sulu. Uing ayeuna mah dek ngalah heula suung mah euy ah. Keur engke tumpangkeun dina liwet euy, makaning si Eyang ge beukieun sia kana suung mah. Mang Adul mah harita sajongjonan asa katampiling ku elingan. Sasatna manehanana teh aya jorojoy hate rasa jeung rumasa. Pire salila hirup sasatna dina leuleutik kanana mah ngala suluh teh sok tara lali amit kanu ngageugeuh di patempatan. Tapi tacan kungsi sakali-kali acan amit kanu boga eta patempatan secara hakikat. Mang Adul mah dina pangareutina teh kanu ngageugeuh ngan sasaret syariatna ka papada makhluk lain teu meunang eta ge malah salah sahiji jadi ciri tatali paranti anu haratina urang teh sopan santun jeung teu gagabah dina sagala rupa. Ngan Mang Adul harita mah asa katampili sabab manehanana teh lalih kanu hakikat. Harita ngalasuluh jeung si Onyel teh tetela jadi bahan tepakuraneun keur manehanana mah. Tunda lampah Mang Adul nu ngalasu. Ayeuna kacaturkeun si Onyel nu muru ka belah kidul ngasruk teh harita ajog-ajog ka lebah tangkal caringin kolot. Nugus janggotan awahing ku kakolotanana tangkal. Tangkalna gede rubak ngarang kadak. Mun ditangkep mah eta tangkal teh jigahna moal katangkep ku 10 urang kolot awahing ku gedena. Harita dina eta hanapeun tangkal teh tetela katenyo aya susugu sarupaning kupat kepeul tang-tang angin dawegan hejo dawegan gading kopi pait kopi amis rujakeun sepaeun bakakak hayam jago nog jeung sarupaning hahampangan anu umum dipake susugu. Tetela eta tangkal gede teh cing horeng geus lila jadi tempat pamujaan jelema nu sasar lampah jadi pamunjungan jalma ling. Tapi ari pikeun si Onyel mah eta kajadian teh teu dipake pusi. Manehanana mah malah bungah we nempo kadaharan nu hempak dina eta hanapeun tangkal. Asik euy. Aya dahare ningan paingannya euy ceuk si Eyang lamun daweung teu kari tineung gunung lain ukur lamun tutuwuhan teu digaranggu sasatoan teu nakara dialaan tangtu atuh moal hese ku kahakanan cenah. Ieu kitu maksud si Eyang teh atawa lain nya euy. Tapi lamun ieu nya aning euy. Tah aki-aki peot teh geuning nyaan euy lamun kieu mah. Ceuk si Onyel harita bari manehanana teh nyampeurkeun susugu hanapeun tangkal gede nu caneom hieum geeuman. Harita barang geus deukeut si Onyel teh harita diuk ngajemprak leungeunna ngedewek nyomot buah anggur nu raweuy tuluy dipipitan geus kitu mah wah dihuapkeun mana beak ngagayem anggur manehanana ganti kana bakakak hayam nu meujeuhna gede sebit wah dihuapkeun ngan teu nepi ka beak ari bakakak hayam mah
harita ketempo satengahna deui teh tuluy dibungkus ku daun cau logodor leungeunna kana kopi suruput kopi diuyup ngan teu diteureut barang nepi kana bahamna ge tuluy ku si onyel teh diburakeun. Pih, alah ning pait euy. Tetela harita kopi nu diinumna teh sing horeng kopi pait. Cak harita kopi paitna teh ditunda manehanana tuluy nyokot kopi nu hijina deui. Suruput legu kopi teh diinum ngan sesa kari dedekna nginumna kawilang jigah nu ngeunah mun dina kieu mah moal teu susuruputan. Tetela kopi nu eta mah ngeunah amis aya gulaan. Barang geus seubeuh peuteungna barang dahar harita si onyel mah tuluy bae ngagoledag gogoleran. Henteu eta ge ari reupeureuh mah da manehanana teh sieun ditinggalkeun ku Mang Ad. Dina satengahing gogoleran harita kadenge sora Mang Adul hawar-hawar nyalukan si Onye. Gimana ilaing jang euy? Kade ulah jauh teuing neangan suungna nyel. Si Onyel nu ngadenge Mang Adul nyalukan manehna tuluy cengkat bakakak hayam nu tadi tinggal satengahna tuluy dibungkus ku daun cau teh harita dibawa kitu deui nog hayamna teu tinggaleun. Jung manehanana teh cengkat tuluy init dek nyampeurkeun ka Mang Adul ngan harita jalanna teh teu ka jalan anu manehanana disorang tadi pas init. Manehanana ngahaja susuganan manggih suung bari ngaliwat ka jalan anu anyar. Meh kabeneran pisan katingali hanapeun tangkal kai nu rungkat harita aya suung sok malah dina tangkal kai nu rungkatna teh sing parecenghul aya lemer atuh pikeun si Onyel mah eta teh lir meunang rejeki nu mundel jeung mucekil kacida. Harita tuluy weh lemer jeung suungna teh ku si Onyel diwadahan kana baju dikandungkeun. Mun kitu deui bakakak jeung enog oge ayeuna mah dihijikeun dikandung dina baju. Geus kitu mah manehanana teh muru ka Mang Adul nu ti tadi geus gegerewan bisi melangeun ku manehna. Eos harita si Onyel teh ngaleos. Ayeuna urang caturkeun Mang Adul. Harita Mang Adul teh lieur deui nempoan si Onyel. Manehna bari meungkeutan suluh teh katingali luak lieur nempoan si Onyel. Barang nempo ringkang si Onyel nu datang bari nyekelan baju nu dikandungkeun teh. Harita Mang Adul asa ngadadak jongjon hatena. Meunang suung teh nyengna euy. Nya meunang atuh. Ala uing mah meunang lemer deui euy. Cek si Onyel wangun nu atok. Wah, bisa milu dahar jigana ari meunang loba mah yeuh. Cek Mang Adul ngaheurian ka si Onyel. Atuh ari lapar mah kari we. Uduk. Engke we meureun sore nya. Ilaing mah eta ngaliwatna nyel. Cek Mang Adul harita nanya. Atuh mah nya ayeuna pan ayeuna mah keur ngalah heula suluh.
sok malah maneh mah pandek tuluy ngarit lain. Cek si onyel nemalan. Heueuh nya tak kitu. Pan mang mah dek tuluy ngalah heula parab geure ngahaka ieu geure nyatu si Jamrong. Embe kanyaah euy. Ngan ari suluh mah jigana dek ayeuna we dianterkeun heula. Pang-pang nama suluhna loba ninganyel. Cek Mang Adul. Heueuh atuh, kumaha maneh we tama ngan bisi maneh lapar, ayeuna ye uing mawadahareun. Cek si onyel bari ngaluarkeun bakakak hayam sesadahar manehna. Mang Adul teu nyangka yen eta teh meunang nyokot tina susuguhanapeun tangkal gede. Manehna jol bae nampanan bungkusan daun cau teh. Tuluy dibuka. Leuh, ningan bakakak hayamnya. Cek Mang Adul. Naon ieu teh daging si jago euy. Ih, gegabah maneh mah. Sok we dahar lah. Eta mah lain daging si jago atuh. Si jago mah pan kanyah uing. Cek si onyel nitah ka Mang Adul. Heueuh atuh, bae ieu teh dibeakeun ku Mang. Pek bae, sok lah. Matak dibikeun ge ku uing mah geus seubeuh ti tadi barang dahar wae euy. Geus kitu mah Mang Adul tuluy ngahuapkeun bakakak. Igah nu nikmat kacida. Barang Mang Adul ngahuapkeun bakakak. Harita teu puguh-puguh waktosna geuningan sehem. Euleuh nya. Ieu teh ngagantung dangun deui ieu nya gantung denge cenah ceuk kolot baheula mah. Atuh ngagantung deui bae ieu. Kumaha atuh cenah ieu jucungna carita wah masih keneh panjangnya. Oke, urang teraskeun nya kana episode salajengna. Hatur nuhun pisan ka para wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Oge hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun karengsena ieu carita. Kalayan kanggo wargi anu teu acan nga-subscribe, pribados nyuhunkeun bantosanana. Mugia wargi-wargi waninggali kanggo ngabantos pribados. Sateu acan pribados amit mundur, pribados bade nyuhunkeun hapunten. Tina samudaya kaluputan kalepatan pribados, bilih aya langkung saur bahe carekna nya, bilih aya nu kacaletot sareng sagala rupa. Pon kitu deui atuh pribados teh bade nada dihapunten tina katetiasaan sareng kakirangan pribados. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun dina danget ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.